Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun beraya tepang daudinya. Urang ngadongeng deui. Urang neraskeun hanca dina jajar carita Si Jaluk Hayam Gaib bagian anu katilu. Mangga mitra supados nyangklung tingkana waktos urang sami-sami bandungan kumaha terasna ieu carita wilujeng ngadangukeun. Runga. Dedengean teh aya sora si Tarman ka dieu nyai. Nya mak, aya Kang Tarman nyandak pikabungaheun tos hasil usaha. Hasil usaha naon taun teh? Kapan sadaki maneh magawena gengan ukur ngaduh hayam wae taun teh. Ih sanes mak, tak ieu tinggal perhiasan emas nu sakieu seueurna. Ceuk Nyi Ipit nembongkeun perhiasan emas ka indung nya tamanto. Aduh. Anya teh kitunya. Sok atuh ka jero ujang. Anya mamah milu bunga we nu aya. Atuh ari geus kitu masih Tarman asup ka jero imah. Mantoh nu jadi mitohana sok sanajan geus kurang awas. Tapi percaya we kana caritaan Nyi Ipit anu jadi anakna. Di jero imah si Tarman ditanggap ngobrol ngaler ngidul. Atuh ari geus ngarasa cukup mah ngobrol. Si Tarman jeung Nyi Ipit teh pamitan balik bae. Kebahasan jeung mantoh. Ambi teh balik uwi wae mak. Abah keun engke naon rupi ka hoyong emas sareng abah ku abi bakal dicumponan bakal dipangmeserekeun. Tangtos bakal didalepkeun di ka dieu. Da ieu emas teh tangtos kedah diical heula atuh. Dijadikeun duit. Ceuk Nyi Ipit. Ya gue atuh nyai ari rek balik mah. Ya syukur we ari aya kainget ka kolot mah. Emak jeung si abah mah. Ngilu bunga we nu aya. Asok geura manfaatkeun taun teh. Kahade sing bisa ngajojohkeun nyai. Muhun mak. Muhun. Anya atuh abi teh bade pamitan bae, bade ayeuna wae. Bade uih. Enya jang kade we di jalan sing hati-hati. Wong kaning membawa perhiasan nu sakitu lobana. Tenang atuh bah, aman. Atuh ari geus pamitan mah duanana bralabaya leumpang ngajug-jug lembur Cigando. Teu kacatureukkeun di jalana kira-kira wanji sareupna. Duanana teh geus sarepi ka imahna. Kaayaan imah nu rada nenggang jeung imah-imah sejena. Kang tuwe ngajadikeun kaayaan lebah dinya mah sepi ku jalma anu lar-lar liwat. Kur kadenge sora jangkrik maninih tir sora cari cangkas mani bedas. Kitu deui bebencen nu tadai kerehe. Keur si Tarman jeung Nyi Ipit mah asa dikeprokan bae. Asa di karyaan dumeh keur nyorang ka bungah jeung kabagjaan. Wan Cipeuting beuki nyarelek wae si Tarman jeung Nyi Ipit mah geus tinggal golehe we kana anggon. Ari si Jaluk mah saperti biasa di kurungan we di pawon. Dua insan nu pada keur teuleum dina kabungah teh. Jeung kasono kiwari mah geus pada salade tibra enak. Tapi si Jaluk mah can bisaeun sare. Ceurina teh curing hak. Sebab sanajan jarakna jauh ku si Jaluk mah bisa kadenge. Tetela cenah kalebah dinya teh aya dua urang jalma nu keur leumpang bae. Nilik tina obrolanna maka was boga niat anu teu hade. Bener we rada anggang ti imah si Tarman. Aya dua jirim nu ting curing kang jaranggung gede pakeana sarua hideung. Nu tayayan ti si Cumad jeung si Dasim. Anak buahna Juragan Soma hayang mastikeun cenah bener. Satutasna maranehanana meunang laporan ti Ki Balung ngeunaan si Tarman.
Pok atuh si Jumad teh cacarita ditujukeun ka baturna. Dadah. Ulah inoy. Doeng mah saya teu percaya euy. Lamun Ki Balung teh eta hayamna eleh. Maksud teh eleh ku hayam Ki Balung teh. Ku hayam mugana si Tarman kapan teu asup akal euy cek dewek mah. Cek eta si Jumad. Pok atuh si Dasi moge nembalan. Nya Kang lah, kuring kita percaya pugu ge. Nu matak hayang ngabuktikeun teh. Sapiraku lah. Hayam bisa ngelehkeun jelema kapan Ki Balung teh nu sakitu waduk nah Kang. Wong endi boy. Lah bener si Tarwan teh boga hayam. Tah, mun bener aya si Tarman eri jeri mah bang cangkalak we euy. Bari-bari ampun lah. Jeung deui cenah pajar teh boga emas. Lamun nya boga emas, wang pauk we euy. Lah nya Kang lah. Mun bener si Tarman boga hayam jeung eta bisa ngelehkeun Ki Balung mah. Tapi kumaha mun bener mah Kang? Loba eta hayam teh bisa ngelehkeun jelema. Lah. Nah, di sia buat ku balagog. Sapiraku eleh ku hayam. Keun dewek kutung boro hayam, maung oge bakal diising hareupan. Ku dewek mah bakal dipencit kuriling euy. Geus euy hayu ayeuna mah. Urang ka itu tuh. Asup ka pakarangan imah kabeneran di lebah dia mah Jongjon. Sepi euy. Lah nya hayu kitu Kang, hayu. Ketayap duanana ngadeukeutan pakarangan imah. Tapi samemeh asup ka pakarangan imah. Duanana kalah ka papukat harita teh. Bari ting galero. Sabab teu kanyahoan aya nu ngakalaprakna rajang kamanehanana. Kawan tukayaan teh poek jadi tepati jelas nah naon cenah nu geus narajang kamanehanana teh. Awas oi, aya serangan. Aduh naon ieu teh? Ngegelaprakan banget dewek. Ya Kang, moal jurig mah euy. Aduh, teteh lai masih Tarman dijagaan ku jurig gana mah Kang. Aduh, lebih hade orang tinggal ke ieu tempat. Ada. Ieu banget kuring meni peurih kieu Kang. Aduh. Jarua, kudu dewek ke. Mani bocok kieu euy. Hayu urang kabur. Barang-bang baya tuduhanna teh ninggalkeun pakarangan imah si Tarman. Teu malire deui nanaon pamikirna nu geus nyerang maranehana teh wati jurig kalong. Ta eta cenah ngagelebar kana beungeut sagala rupa. Sok padahal mah nu ngagalaprakna rajang teh tayarian ti si Jelug nu kaluar tina kurungna. Atuh ari geus ningali dua jalma boga niat jahat kadununganna geus kalabur mah. Si Jelug teh asup deui ka jero pawon. Ayeuna mah urang kocapkeun waktu isuk-isuk. Kira-kira tabuh sarapanan si Tarman geus maraban si Jelug. Parabna teh ku dadagingan bae. Kabeneran di deket imahna teh aya balung leutik. Aya lele. Atuh dicacag we lele teh bari diparabkeun ka si Jelug. Sabada beres maraban si Jelug mah saterusna mas pamitan bae ka pamajikanana. Anu cenah arek indit ka pakalangan. Manehna teh boga janji arek kalunasan hutang ku cara tarohan ngadu hayam. Akang teh rek indit heula atuh nyi. Arek kalunasan hutang teh keun we da moal kudu make mah duit mayarna oge. Cukup ku ngadu hayam atuh. Akang yakin si Jelug tangtu meunang. Nya kadawe atuh Kang. Nah bener bakal unggul. Ih nya tangtu atuh. Tong borong ngarawanan hayam deui cacak-cacak. Yang hareupan jelema oge wanieun atuh si Jelug mah. Tadi isuk oge akang teh mani kaget sabab nyampak si Jelug teh geus aya di luar atuh. Ngan bae di pakarangan imah teh katingali aya getih jeung tapak suku jelema mani ledog atuh.
Nya naon kitu hubungan jeung si Jelug Kang. Oge naon kira-kira eta tapak suku seperti kitu. Tangtu bae peuting tadi teh. Ai mah urang geus kadatangan jalma jahat ngan bae kaburu diusir ku si Jelug nyi. Atuh Nyi Ipit teh mani kerung asa teu percaya cenah. Lamun si Jelug bisa ngusir jalma jahat anu datang ka imahna. Jeung naha naon cenah ya jalma jahat datang ka imahna. Tapi nah nya kitu Kang. Aya jalma jahat anu bade niat jahat ka imah urang. Nah rek naon kitu? Nyadokat teuing atuh bisa wae. Aya nu nyahoeun urang boga emas atuh. Atawa nu rek nagih hutang ka akang atuh. Tapi dah bener Nyi. Si Jelug mah lain hayam sama nea ulah kaget. Kapan tihela age Ki Balung basa rek ngakalakeun akang nepikeun ka Namru atuh. Ditalajang ku si Jelug nepikeun ka ngajeng gehe. Nya atuh kitu mah abi ge yakin Kang. Tah pamakang indit ka Pakalangan, abi mari ka pasar wae. Arek ngajual perhiasan teh ya Kang, sekalian balanja. Anya kabutuhna si Imah si Abah. Oge keperluan abdi sorangan, oge akang hampek we atuh ngan kahade sing ati-ati di jalana atuh. Nya enggeus akang marek init ti heula wae Nyi bisi didagoan ku Juragan Soma jeung Juragan Dirja atuh. Enya mangga Kang sing unggul atuh ari geus dijurungkeun ku Nyi Ipit masih Tarman ngajingjing si Jelug rek muru ka Pakalangan bae. Biasa dipake ngadukeun hayam. Tempatna teh teu jauh ti imahna atawa ti lembur si Tarman. Nyata lemburna Juragan Soma. Sabab lemburna si Tarman teh tatanggaan jeung lemburna Juragan Soma. Eta lembur Cikotok. Ayeuna urang caturkeun di tempat ngadu hayamnya teh di lembur Cikotok di tempat Pakalangan nu aya di lemburna eta Juragan Soma teh. Di Pakalangan teh geus nyampak Juragan Soma jeung badegana nyaeta Ki Balung, si Jumadeh jeung si Dasim. Ai, kami mah beuki panasaran wae. Nah bener si Tarman teh boga hayam hebat. Boa sia mah lain ditarajang ku hayam, tapi ditarajang ku si Tarman. Ceuk eta Juragan Soma cacarita ditujukeun ka Ki Balung. Ih lereskan, eta hayam si Tarman teh galak naker. Kuring mah teu bohong. Nya saena mah antos we da cenah poe ayeuna bakal ngajak taruhan teh. Ngunaan ngalunasan hutang. Tembal Ki Balung. Dari si Jumat jeung si Dasim manehna teh teu pati cacarita. Sok sanajan tadi peuting ngaranapan kajadian aneh diserang ku hiji makhluk kawas curi kalong bae. Tapi manehna oge can ngarasa yakin lamun eta teh mangrupakeun hayam bogana si Tarman. Wang dagawan wae ayeuna mah. Keun hayang nyaho kami mah. Na mampu hayam si Tarman ngelehkeun si Borontok. Kapanan si Borontok mah hayam dewek can aya nu ngelehkeun. Nya mudah-mudahan we Juragan. Mun hayam si Tarman keok. Tah, manehna teh kudu mayar 3 tikel ka Juragan. Keun we lamun bohong malah. Kukuring wang podaran we lah tuman Juragan. Ceuk eta Ki Balung. Keun we. Tapi kira-kira na bener manehna teh boga emas. Leres Juragan. Kasaksian pisan ku Jisim Abdi. Nya matang tuh ngabohong ari kitu mah. Keur anteng ngobrol kitu teh torojo Juragan Dirja. Anu sarua manehna ge meunang tangtangan si Tarman. Pok atuh Juragan Dirja teh cacarita. Aduh. Hihi, Kang Soma geuning. Nah sarua Kang meunang penantang ti si Tarman. Ceuk eta Juragan Dirja.
Nya sarua kula oge ditangtang ku si wawalak. Kus kurang ajar. Wani ngadu hayam cenah. Tapi manehna teh teu bisa nyumponan tarohan. Boga hutang ka kami. Ayeuna mah nek datang rek tarohan deui. Malahan malamun hayamna eleh rek mayar 3 tikel. Nya benerkeun we mun bener manehna datang hayang nyaho anu cenah manehna teh boga emas anu loba sugan we daek dipake tarohan oke membayar hutang ka urang ceuk eta juragan Dirja. Nya bener jang Dirja wong dagoan we ayeuna mah bener we ketingali kiwari rentang-rentang si Tarman ti keur leumpang bari ngajingjing hayam Bangkok muru kalebah dinya leumpang teh teureung lureung teuringrang teu salembang barang tepi langsung we dibagiakeun ku juragan Soma. Teteh lah lain teh lain ngan ukur catur tanpa bukur lain ukur omong kosong euy wanian oge aya kawani rek ngadukeun hayam jeung hayam dewe nyata si Boronto. Nya atuh sakedap degi hayam kuring si Jelug bakal ngelehkeun si Borontok tangtu bakal ngajuraeu moal manggap mulia atuh juragan bakal ngajeng jehe. Gede hate euy hasok sia buktikeun ngan omat nah bener lamun hayam dewek meunang maneh bakal mayar 3 tikel tina hutang ilaing ka dewek sia. Leres atuh mohon pastina oge bakal dicumponan atuh. Alus kitu mah tapi samemeh ngadu hayam jeung hayam dewek nyata si Boronto leuwih hade sing hareupan heula hayam bogana si Dirja nyata si Mencos kapan sarada ge geus pada nyaho. Hayam dewek mah kelasna aya di saluhureun si Mencos. Nya euy leuwih hade sing hareupan heula hayam kuring sia totong waka kuku si Borontok deuleu kuku si Mencos oge hayam maneh teh tangtu bakal kokojor. Bener sok Dirja lawanan eta hayamna si Tarman. Hanya hade kitu ge lah kuring mah siapa ya atuh sok sanajan duana ge teu jadi masalah atuh bisi erek maju babarengan atuh. Ulah sombong sia teh boga hayam nu can perkungsi makalangan sanajan eta hayam mani jangkung gede kitu tapi moal aya naonan sesok aya lama kedak sing hareupan si Mencos sia mentong loba bacot sia Tarman ceuk eta juragan Dirja. Manehna teh muncereng atuh nu akhirna mader wae si Jelug jeung si Mencos teh diadukeun kiwari mah geus aya di pakalangan dua hayam Bangkok teh geus adu hareupan katingali sorot mata si Jelug seuketna keur neuteub seukeut ka si Mencos. Atuh si Mencos teh katingali ngadadak gimir anu teu biasana kiwari mah kawas anu ciut anu biasana wanian kiwari mah katingali ulur-uluran. Matak aneh pikeun juragan Dirja mah. Pok atuh juragan Dirja teh manehna teh cacarita. Mencos nana sia teh kalah ka murungkut ku ulah sapeda lawan sia jangkung gede sia. Hayo lawan daran euy. Cek juragan Dirja ngabobotohan. Hasok atuh Jelug geraja berontas si Mencos sina kojor ngarah nu bogana teu seueur waos ari geus kojor mah parantos atuh totos. Sarentang si Jelug teh narajang galaprak-gapruk ngayakeun serangan si ihna anu seukeut teh kiwari niira kana ti karo si Mencos. Sabab katingali si Mencos teh kawas anu kabur pangacian sabaktu ditarajang ku si Jelug. Nyaho-nyaho beheungna geus beunang ka tiir. Keok si Mencos teh
eleh atuh ngalumpuruk katingali ke kerajaan geus kitu mah kusak ukurku sagara prakan geus paeh ku si Jaluk puguh we nu lalajo teh mani colohok komo juragan dirja mah mani nepi ka molotot asa teu percaya cenah ku titenjoanana mun hayamna nya teh si Menjos teh geus eleh nepikeun ka paehna mangga atuh ayeuna mah gara maju tah si Berontok teh tang tu bakal ngalaman nasib siga si Mencos atuh Mencos namanya teh bet kojor asa teu percaya ceuk si juragan dirja bari ngarawuh hayamna sok ti pakalangan atuh ari geus kitu mah kiwari si Tarman teh bakal adu hareupan jeung juragan Soma si Jaluk getang tuh bakal adu hareupan jeung si Berontok pok juragan Soma teh cacarita tangwa kagereha teh ulah disaruakeun si Berontok jeung si Mencos anya nu aya oge hayam sia bakal kojor deui hasok Berontok lawanan tu si Jaluk bogana si Tarman jelang atuh hayam bogana juragan Soma dilepaskeun kiwari mah geus aya di pakalangan adu hareupan jeung si Jaluk si Berontok mencerong seket ka si Jaluk tapi nyawe teu kawas si Mencos anu gimir unur-unuran tapi si Berontok mawanian bubuhan hayam adu anu meunang ngajampean jeung dipasangan susuk ku Bah Jalotang dukun kepercayaan juragan Soma anu ngurus hayam sabatae eta hayam teh lain hayam sambarangan sarenteng si Berontok teh narajang ka si Jaluk gapruk bibintih si Siih tapi si Jaluk mah tagen we can wa kangalawanan sakitu diparakpek ku eta si Berontok tapi aya nu matak aneh sabab teu karasaeun naon-naon ku eta si Jaluk mah malahan mah si Berontok teh anu nusuk kana awak si Jaluk teu bisa nembus sabab awak si Jaluk teh teuas kawas batu karang bae akibatna si Berontok teh katingali capeun kawas anu beakeun tanaga ari darajang terus-terusan tapi lawanna teh teu daek rubuh pok atuh juragan Soma teh ngabobotohan deui hasok Berontok serang deui euy eta si Jaluk anu bener geus teter jiga nama mata kicing oge teu ngalawan sieun ku sia hayo geura Siih tah beuheungna geura tiir pulangkeun ka nyeuri si Mencos anu geus dipodaran ku si Jaluk diparentah kitu teh si Berontok sok sanajan bari eungap katingali ti korona lok-lokan kapaksana rajang deui ngan kiwari mah panarajangna teh geus teu pati garang katingali kiwari mah si Jaluk teh manehanana rek ngalawanan dari tadi mah ngahaja we kawas anu mere harapan heula ka juragan Soma supaya gede hate tapi kiwari mah si Jaluk teh manehna teh nyuruntul mapag eta serangan si Berontok panarajangna anu geus teu pati garang teh sabatae bintihan si Jaluk kiwari mah anu ngajebrod kana huluna eta si Berontok hiuk jebrod keok katingali si Berontok teh kekeokan bari babangabangkieun huluna kana salieur asa becat acan oge teteg si Jaluk kiwari mah nu nyorocos atuh nusukana telih si Berontok corelat hiuk cerep keok kebru si Berontok teh namru katingali boroboran ku getih sabab telihna beunang ditiir ku si Jaluk ai Berontok kunaon ari sia sapira ku eleh ku hayam kamari sore hayo hudang euy anu biasana mapama si Berontok kabeunangan atawa tatu sok ngadadak cager deui tatuna teh bisa lita deui tapi kiwari mah ngajeng jehe huluna ileg-ilegan tekung silang ngarajat si Berontok sarua kiwari nasibna kawas si Mencos
geus ajal binasa eleh ku si jelug. Puguh we atuh sararea teh kaget. Teteh lah hayam si Tarman teh hebat naker. Teu nyangka sacongo serbuk bakal ngarandapan wiwirang kawon ku si jelug. Hayam kamari sore anu kakarama kalangan. Horse atuh. Si jelug unggul euy wayahna hutang kuring ayeuna mah kudu dianggap lunas euy. Ceuk eta si Tarman bari ngabagikeun paneuteup ka juragan Soma jeung juragan Dirja. Nu diteuteupna mah teu nembalan ukur katingali bangkeun bae. Bangun anu handeueul hayamna geus palastra eleh jajaten. Duanana teh tinggal leos ninggalkeun pakalangan. Atuh si Tarman oge kiwari mah balik we bari ngajingjing si jelug. Diparungku hate anu sugema hayamna geus aya dina kaunggulan oge hutangna teh kiwari malunas. Waktosna parantos teh nya kapan deui. Jagula urang tuna jajar carita si jelug hayam gaib dugi ka dieu nya urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh manganuhunkeun tina sadaya paratosan hapunten nya tina sagala kakirangan tangtos lepat tangtos kirang malah mandar janten hiburan wae. Atau tong hilap di like, di komen, oge di subscribe nya supados emang tambih banget. Makin seueur nonton, makin seueur anu like oge subscribe emang tangtos langkung resepnya. Atuh emang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jag